yang jaga ku Allah dinasibkeun boga santri wayahna mun ti peuting jam 2 jam 1 hudang kulilingan eta pasantren baca-bacakeun kulhu baca-bacakeun ayat kursi sabisa-bisa bae salawat naon bae supaya barokah eta tempat kula kosongeun tina santri ceuk guru dilaksanakeun ku kula aya balik ceramah jam 12 jam 2 ayo ngulilingan horeng lain eta bae seluruh kalakuan santri kanyahoan kurang bener horeng eta santri pan itu macam-macam nu dikobong horeng kah aya anu ngopi bae geus 2 emu waduh ieu nu kieu nu ngabeakeun kolot pakaya kolot ya aya anu ngomongkeun calon mitohana bae hari calon mitoha dia kuari-kuari kumaha kuku koret cenah waduh aing kamari ulin di paraban oncom bae cenah sampai kotombean hulu aing aya anu ngomongkeun kabogohna bae hari kabogoh dia kuari kumaha doang tempat dibekieun ka aing cenah ku aing dihajar make idqala yusufu mental diembat ku aing pake palam maroenahu cicing bae waduh cek baturna ngaca banget dia lain temempan doa gitu mah aya anu kokorian bae bari teu ngeunaheun Allahu Akbar him waduh aya nu kikituan bae aya anu maca kitab bae aya anu ngapalkeun amil bae aya anu halo besok jadi nih jadi emang siap-siap uangnya ada beas dijual 20 liter na kabelaan kabogoh nu kitu bae aya eta aya anu ngapalkeun alfiah bae bade jeung ngaco ngapalkeun akeh eta haji apalkeun eta haji ropai aya bae teh santri bade ngagelendreng bae kieu lah ulah sok ngadengeun bae qala Muhammadun abnu Malik masantren mata batama meuning balik jadi nanti saya tak itu amat gitu ke musollian alan nabiyil mustafa sekalian bebe jaka indung bapak tolol dia aya anu maca Quran bae nah beneran gaduh murid aya tama atau aya 10-an udah jinunteuna 40 eta mah sia maca Quran bae ngaderes maca yasin bae ku maca yasin aku lagi aneh eta geus nama 4 kali bae cek ulah aing 4 kali tiap Jumat ieu ku ulah deukeun 4 kali malam Selasa dia 4 kali malam Minggu 4 kali cek ulah pohara amat ibu budak rajin amat dipanggil ceng hari aceng maca Quran kitu kan 4 kali bae punggu cenah ka eta mungguna mah cenah ngiriman bapak kolot pan urang bapak kolot kedua ti ibu hiji ti bapak nah nenek kedua kan jadi bisa cenah jadi opatan cenah ka cek ulah rajin amat Masya Allah pohara eta budak hiji waktu geus untama eta hiji waktu maca yasin we dengan sakali kuliah deukeun kieu pan eta sakali tunduh meureun horeng wa ilai turjaun sadaqallahul azim ngomong geus kitu manehna cek manehna makolot pakolot rejengan bae nya buku ieu mah aceng tunduh cenah ulah raributnya rejengan bae eta mah cenah ada tah yang weuteung ke bae cenah minggu hareup itu kan ieu si ieu dua ngabagi berkat bae aya eta nu kitu aya eta Masya Allah dulur ibu mondokeun anak waduh bu pelem nyaho kana pelem alabatan pais belut ngageleyer pelem biaya masantren dikembalikan ku Allah jaga begitu ditimbang ibu jeung bapak amaliana blek berat kalando atuh ka neraka berat ya gitu mah ulah sok senang-senang tepuguh kak waduh ndek dibalangkeun ku malaikat cek malaikat aing naon Gusti cek malaikat jadi si mali neraka heula ieu si ieu horeng boga kana amalia blek ditimbang bener ka surga cek eta jelema amaliah naon Gusti pan dia bareto pernah mondokeun anak lin di parung atau di pasir kopo mohon eta dia beak harita anak dia sabaraha tahun 5 tahun bahkan beak eta naga dia beasna 7 ton lin anak dia mah nyatu bae ieu
ngalaka dia gawena. Duitna dia beak 10 juta mun. Ya teka urja ajan benak dia mah. Mulian pulsa begawena. Laju dia teh ngojek dan notok link kana jambatan keragag. Buku mohon cenah Gusti. Tah. Hei Gusti, anak kula mah jadi kiai. Aing mah teu dinta jadi kiai. Oh, anak dia jadi preman di Tanjung Priok. Aing mah teu nita jadi kiai. Nita ke mondokeun anak eta termasuk jihad fisabilillah. Gitu, Masya Allah. Jadi kiai teu jadi mah urusan Allah. Sebab ibadah mah teu kanu bodoh teu ka kiai sarua ba. Kita ibadah. Betul apa tidak? Nah, iya. Untung tante. Lamun mondok anakna untung ge.